Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para warga upami simkuring adama pidangan video pan bari ngarakoma pidangan saya nya. Jarum ya. Jadi paga upami ngarokoknya mung rokok jarum. Nu tiasa di paruman di dieu tah. Itu upami rokok. Nu sanes mah moal tiasa. Mung rokok jarum nu tiasa teh gitu kan. Nah, gitu. Oh, henteu. Mau latihan we sebetulnya kayak lancar kayak lah jagain getonya. Ya, nu ngompol ya di Bumi Ageng. Itu yang nuju TC Bandung United BU ya. Ieu aya Pak Haji Joko, Ketua PSSI Kota Bandung, ieu Pak Laga sekjenna. Wah, ieu mah legend ya. Libero Persib. Anu ku Pateng Wahyudi. Keun bae Robi mah maju ada yang mau ulah gitu kan. Itu hariwang ka pur mun. Mun Kang Adeng maju teh, wah hariwang gitu kan. Ulah cenah Kang Adeng mah. Tuangungi teh para wargi bakakak itu namanya Mustofa. Tapi aya tetangga simkuring teu wantun nyebut Mustofa teh. Kentang we di samaraan, margi mitohana Mustofa. Apa hui nya. Mustofa jadi ulah nyebat mertua. Ieu teh hayamnya aya jeung aneh ya para warginya. Kunaon urang Sunda ngewak hayam. Sok sakur anu goreng disadegeun ka hayam. Panon anu teu awas kotokeun. Rabun ayam, tulisan anu teu puguh ceker ayam, cakar ayam. Jalomon nu tolombo jiga hayam panyambungan. Mahasiswi anu tiasa diajak amang pan hayam kampusnya. Ayam kampus. Ada tah aneh ya. Upami hayam udah mau kahadean, nogna digoreng, namina kan telur mata sapi. Pada sapi mah pada dak teu giring. Ya wae kan sebetna bakakak, sange hayam gitu kan. Tah ieu teh hikmah kanggo urang sadayana yen nu diperugikeun mungke jaga ninggeto di kahirupan mah. Sabab aya Pak Haji, aya Pak Laga, aya Kang Adeng, aya guru, aya insinyur, aya gubernur, aya bupati, aya presiden. Tos maot mah hiji gelar teh mayit. Tapi pemi hayam tos maot rupi-rupi namina hayam penyet. Ayam geprek. Pepes ayam. Oh dia ayam goreng. Ya. Ayam pesmo rupi-rupi. Tah jajan ke rupi-rupi mah kehidupan jangan gitu gitu kan. Insyaallah sabada pemusatan latihan di Bumi Ageng tuh BU di BA United di Bumi Ageng itu ciciren yen ke bakal unggul margi sajabiti bakal dilusurkeun di Liga 3 teh oke bakal ditandingkeun dina Porda Jabar insyaallah juara margi syaratna sepak bola mah sanes ku bonus-bonus deui. Sanes. Kabungkur kunaon Arab Saudi gagah dina Piala Dunia 3. Sanaos dibibita ku bonus umroh gratis. Da teu aneh atuh orang Saudi mah teh umroh gratisnya. Atuh nu beuntas. Sanes. Janten syaratna kenging di lapang gitu nya. Mangala Palaga Kang Adeng Pak Haji Joko. Ngaos buku teknik sepak bola hiji Rusia Mengbah mah ulah ngoperkeun bal ka musuh eta unggul atuh nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.